sare gitu nya. Oh nyorak. Oh pantesan teu nembalan atuh. Nya ieu we keur sare meureun. Unggulat. Unggulat. Ya. Bang Bolot. Bolot. Hei. Bang Bolot. Bang Bolot. Yo, udang yo, udang. 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 Ya dia. Set, ieu jelema teh udang-udang. Dicipok oge ku aing ya. Itu jelema molor apa modal gitu nya. Ya wae mah yang kadaharan lah, beri beuteung. Oh, naon ini? Kembali. Apa ini mah? Tah, ieu naon ya ieu? Obat kuat menghadapi kenyataan. Dinum we ku aing ah. Dinum ah. Nah, guys, ngeunah ini mah ya. Obat kuat menghadapi kenyataan. Geus aing kaluar we bawa nage sare. Minum obat geus itu nage. Membelat. Membelat. Udang mah. Ini orang yang enggak pokok membelat. Membelat. Wae ah, semangat ah. Woi, Toyol. Mana kau? Naon gondrong? Urang rek ngangka pokok. Sini, ayo main catur. Temanku, ayo. Bung ah. Catur. Bung, rek ngangka pokok orang mah. Dasar pion catur. Gaya-gayaan nyari pacar. Emang bisa laku apa kau? Udah, aku ajakin main Bang Bolot aja lah. Bang Bolot. Woi, Bang Bolot. Wah, nggak dikunci nih. Set, ini orang tidur udah kayak bangke. Bang. Hoi, Bang. Bang. Hei, main catur ayo. Udah, main catur sendiri aja lah. Nungguin ya. Makan kedong-dong. Hei cantik, kenalan dong. Kenalan Dede. Dede. Urang kos giga geus gede. Oh, geus kolot, geus bisa nyen anak. Burung Garuda, burung cendawasih. Ya udah, ngapain sih? Tanah naon sih? Ini gelis gitu. Ya keju tuh AA, lain keju. Keju mah kadaharan berit. AA juga berit. Borit. Kos giga pakpo ye, Neng. Neng. Urang kan itu keluar. Urang jajan bakso. Apaan sih kayak don't touch screen? Don't touch me, Neng. Don't touch me AA. Oh salah? Nyanya tuh banget lagi didinya yang salah. Neng, puru-puru urang jajan bakso. Lebok. Nah, kenapa tadi aing tuh jadi pangsang gos ieu yeuh.
obat naon ya tuh. Gara-gara obat ieu yo. Jadi kos ieu ah. Woi, saya tak. Belum tudang ya. Kucing. Oh, kucing. Kok gini kucing bisa ngomong? Berit. Oh, aing mah ngomong. Uing Mang Bolot. Usia di wae tuh yo. Oh, pukul uing tadi di dia, tas di dia uing. Ari eta kunaon eta leungeun di usap-usap kan calana. Nah, orang tadi minum nama di dinya tah. Tadi teh ka dieu sore. Rek kat neang kadaharan. Eueuh, tukang manggil obat. Obat naon? Oh, nyaot jadi kos ieu tuh. Coba tingali obatna. Cokot. Cokot. Bukan sama salah ngadar obat. Alawora, aku ngadar obat nih musap-musap calana gitu ah. Urung ka dieu, ahengnya hao. Tah ieu obat tah. Astagfirullahaladzim. Kunaon, Mang? Iya, iya mah obat kuat menghindari kenyot, ngel. Baca eta. Obat kuat menghindari kenyot. Kenyataan. Segitu aja kemampuan kau. Kenyot. Nah, di obat di dahar atuh. Oh ya kunaon di itu atuh. Iya, tiup. Aduh. Yo, yo. Hah? Ieu teh obat perangsang. Mana? Oh, Ngalah salah kadaharna atuh. obat perangsang. Obat perangsang ge teh. Paingan atuh sama ngegacak wae atuh. Nya geus atuh Mang anak kumaha urang Mang aduh. Mang kaning tadi urang tes ditolak ku awewe. Ane teh ditolak ku awewe. Ku menangis membayangkan Eta teh karak minta persen rasa nyerina. Maksudna eta kumaha Mang 1% teh. Dah, tuh, udah gua susun. Ayo, main. Handphone kau tuh. Buka dulu, ntar ganggu. Oh iya, tunggu ya. Oke, aku dapat duit lagi nih dari mamaku. Penggelat! Waduh! Aduh! Parah! Diam-diam menyimpan rahasia kayaknya. Sia ulang minta heula. Uing nyeri aduh. Main alungkeun wae uing pemoci. Lagian kalian main peluk-pelukan aja. Ya curiga lah aku. Nih bang, aku lagi senang ini bang. Nih bang, ini dapat kiriman lagi aku dari mamaku. Tah iya dah, karak 1% rasa bahagia. Nah sih tadi nyebut wae 1%, tengah arti. Coba jelaskan Mang Bolot. Dia geula, Ini duduk. Ah, tuyul. Ayeuna baru kaleungeun maneh. Baru buka. Ngapain kau ini bang? Mana Mang? Ya leungeun teh kok ceker entok. Oh, kieu. Ulah sok ngaledek wae tuh Mang. Hayu buru gak jelaskan yo ye. Tah di tangan kita teh tersirat garis angka nu boga makna. Di tangan kiri tersirat angka 8 hiji. Tah di tangan kanan maneh. Mana tangan maneh? Di tangan kanan ieu angka 18. Tah lamun dijumlahkeun angka 88. Oh gitu. Urang dijalankeun dunia ieu teh karak 1%. Deh. Bahagia jeung sedih. Kos kitulah Gusti Allah ngajanjikeun engke di akhirat 88%. Kebahagiaan jeung siksaan nu perih. Oh gitu Mang. Masya Allah. Ieu kahirupan di dunia 1% ge nyerina jeung bahagiana subhanallah nya Mang nya. Ya, pokoknya mah urang anu jalankeun teh 1%. Maneh mah moal jangkung-jangkung aya sacenti. Jadi lemak tuh udang
keju atau AA manya makan nya keju atau AA nya aduh nya keju atau AA manya Naon? Ya lo ngeten. Ya lo ngente kokot. Nu urang dijalankeun ten dunia karak seperset. Nu dijalankeun nu urang. Baca aja mas, baca. Urang Baca. jalan.